Arek mulang geuning kapegat ku hujan bari ngadagoan raat nya urang ngadongeng heula dongeng kuya jeung monyet sakadang kuya ceuk monyet kuk tembal sakadang kuya tina handapeun warudoyong keur naon sakadang kuya teh ngadakom bae di dinya. Hi, ulah tarik teuing ngomong teh. Kadia bae aya perlu mah. Nah, keur naon atuh sakadang kuya teh? Dah make kudu haharewosan. Eta sakadang monyet meri carek cewoh teh. Anger gagantawangan. Ulah caliweura di dieu mah bisi kasambet. Nah, keur naon atuh ngekok bae di dinya, urang maraling deui cabe anggur si yo. Kuring mah moal ka mana da keur tunggu kabuyutan mana kabuyutanana tuh geuning ngagantung di dahan warung di luhur ambu-ambu mah disagedena nahaon naon eta teh goong kagungan Batara Guru urang tabeuhnya his ulah bisi kabadi sakali mah mokaha penasaran hayang nyaho di sadana sakali wae nya urang takol lalaunan lah sakadang monyet mah kukeukeut pek bae ari teu beunang dicarama kayak kuring rek mandi heula di leuwi monyet teh tarekel wae naik sayang tiuan di alak ilik tungtungna keproh bae di teungeul Santa Kartanaga ku pangkung ari breng teh tibuanana hong hong hoeng hoeng hiung hiung tiuan mani rabul napuk ka monyet atuh monyet teh mani kudu belajar bari cacarewetan nyarieun di seuredan tibuan dijebur bae ngaragerageun maneh ka cai ari hanyat mani barangep haruk wae monyet teh lumengis ngomong sorangan. Nah sakadang kuya kabina-bina teuing make ngabobodo kawas lain kasobat wae kacida teuing tamat. Oke.